Karitan seorang manusia andungi kabuaya tentuan hidup sangsara hayang lumah ku jalan muja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya mancomania dimana baik ayananya. Kumaha daramang sadayana, alhamdulillah pami daramang mah mugi-mugi sadayana tetep aya dina panangtayungan Allah taala, jag-jag waringkas sehat lahir sinareng batin jembar manah kampi rezeki sarta tebih tina balai, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pamiarsanya timnas senior urang name bae tiasa nahan imbang timnas Australia anu ranking na ka-24 sedangkan urang maka 131 uyuhan sakitu ge nya rada lumayan sae nya kiperna dah si Kang Marten. Mugi-mugi we tiasa lolos ka itunya teras ngampalkeun poinnya tim urang teh. Pemirsa urang keureuy bagian anu atau episode ke-13 pangintennya tina jejer lalakon no gua Dahlia dongeng rekan Aki oge didongengkeun ku Aki. Sadajan Aki neraskeun hanca mangga ulah asa-asanya di subscribe heula di toel tombol loncengna supaya saya notifikasi upami Aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana pantang subscribe, like, komen oge share dongeng-dongeng Aki. Samakna sor bajigur sareng abugna mangga kaparayun sadayana prong harita wanci geus nyedek ka tengah peuting. Mang Kosim manekak sila di jero saung kebona anu leuwih mantes ge disebut imah kayu atawa wangunan pila sabab wangunana tina kayu jati anu kacidawawegna. Di jerona oge aya ranjang kayu jati jeung kursi. Di hareupeunana harita ngabarak susuguh sapuratina menang mawati imah teh. Parupuyan marong di hareupeun Mang Kosim ngelunkeun haseup bodas anu mawas seungit menyan. Gap Mang Kosim nyokot menyan tuluy diramas sanggeus rada bubuk terus dipuruleukeun kana parupuyan. Peladug buel haseup beuki mulek seungit menyan bodas beuki menuhan rohangan. Di jero wangunan saung malah tepi ka ameu ka saluareun saung ge. Kanjeng Dewi ieu abdi pun Kosim. Abdi tos siap sayogi kangge malam Jumaah Kliwonan ayeuna. Sumangga sumping diantos pisan Kanjeng Dewi, cek Mang Kosim. Ngangkir Dewi Makarawati siluman puhitanana. Cungungu ngadadak kadenge suara anjing babaung di arah walungan. Keak keak koreak ngelak di luhureun suhunan saung.
Gelebuk seor seor angin ngegelebuk tarik naker. Saung kayu jati tapi karerekotan. Oya gerada tarik. Gayaan anu sapi jembling teh atuh jadi karasa geuman. Mang Kosim curing hak. Mang Kosim lain ngerasa sieun ku kayaan kitu teh. Ku ngadenge suara anjing babau anu patembalan jeung suara manuk koreak teh. Tapina kalah ngerasa bunga sabab ku munculna suara-suara pikasieun eta. Cirining Kanjeng Dewi teh bakal sumping. Pladug haseup ngadadak mulak muncul di hadapan Mang Kosim. Haseup podas lalaunan ngacirim jadi hiji cirim saurang wanoja gelis anu make papakean panjang sutra warna hejo. Pakaian si awewe atau si wanoja gelis kacila ipisna tapi kasagala parabot di sajeroeunana eta pakaian teh katemo ngelemeng samar-samar. Kaulah datang Kosim, kadenge suara Dewi Makarawati nyarita. Samawang awaktos kaunjuk panjenengan Kanjeng Dewi. Cek Mang Kosim beri tuluy cadok bae nyembah ka Dewi Makarawati. Katarima sembah bakti anjeun ku kaulah. Sigana anjeun boga pamenta Kosim. Sok ulah asa-asa nyarita bae ka kaula. Nah, harta pamere ti kaula masih kurang. Atawa anjeun hayang boga pamajikan anyar? Aduh ampun Kanjeng Dewi. Harta banda pamasian Kanjeng Dewi kalintang seueurna masih teu acan seep itu ge. Margi unggal Jumah Kliwon oge apanan ditambihan bae teras. Ngeunaan garwa mah abdi teh teu gaduh niat gaduh garwa deui. Tos cekap bade milari anu kumaha abdi margi apanan salira sakitu geulisna. Sakitu ngaboronyoina sapertos widadari. Upami si anak maupun bojo keun we aya di bumi tara diome ku abdi ge da boro-boro wade gaduh istri deui atuh. Bisi bae Kosim. Sabab bangsa manusia mah biasana hese kana puasna. Sok kurang wae dibere emas saboboko hayang sanyiru dibere sanyiru hayang sakamar. Boga pamajikan hiji hayangna dua geus boga dua hayangna opat. Padahal cantang tu katanagaan. Geus opat masih keneh nyiaran selir. Syukur ari pamere kaula katarimakeun mah. Tuluy ka hayang anjeun naon Kosim? Abdi teh ieu teh aya pamunut sakadik. Aya kararepetan sakadik. Aya jalmi ieu teh anu ngahalangan kana usaha abdi dina nyaingan usahana si Barkah teh saingan abdi Kanjeng Dewi. Jadi kahayang anjeun teh eta jalma dipaehan kitu? Mang Kosim munggeuk. Saha ngaranna? Tanya Dewi Makarawati. Ukri namina teh Kanjeng Dewi. Anggap bae si Ukri eta geus tiwas Kosim. Isukan ge anjeun bakal menang beja lamun manehna teh karingarana. Mang Kosim katempo bunga. Cedok manehna nyembah deui ka Dewi Makarawati. Hatur nuhun pisan Kanjeng Dewi, hatur nuhun. Ayeuna mah layanan kaula kawas biasa anjeun geus siap Kosim.
Mang Kosim unggah. Memang eta sebenarnya anu didadago jeung ditutungguan ku Mang Kosim teh. Unggal bulana ge nyaeta sosonoan jeung pamajikan silumana Dewi Makarawati anu geulis campernik sarta wakna lenjang pepal ngareusi jeung bodas bersih oge seungit kacida. Dewi Makarawati lagi begen badana polonyon porosot papakean hejo ipisna langsung bae udar lepas tina badana. Dihareupeun Mang Kosim kiwari nampe pemandangan anu endah kacida. Pangawakan sampulurna Dewi Makarawati anu geus teu make nanaon deui. Mang Kosim olotot bahamna calangap napasna ngahegak ti korona lok-lokan sababaraha kali manehna neureyan ciduhna sorangan. Dewi Makarawati ngalangeor ka sisieun ranjang kayu jati nu aya di eta rohangan. Manehna ngagolerkeun awakna dina kasur empuk anu geus diawuran kembang malati ku Mang Kosim. Dina siraheun ranjang oge dihias ku roncian kembang malati sabab kitu pamentana Dewi Makarawati ka Mang Kosim lamun rek sosonoan di malam Jumaah Kliwon. Dewi Makarawati cengkat tuluy bari imut ngaglenyuk kareueut naker ngagupayan ku curugna anu lentik ka Mang Kosim. Mang Kosim anu geus surti naon anu kudu dilakukeun gancang ucul-ucul baju jeung calanana. Sanggeusna buligir kawas orok manehna gancang nyampeurkeun ka Dewi Makarawati. Dua leungeunna Dewi Makarawati langsung bae ngagelung kana beuheungna Mang Kosim. Sirahna Mang Kosim lalaunan didelukeun ditarik kana arah dadana anu montok. Kaituna mah pamiarsa hampura wae ku aki disensor heula. Kumargi seueur remako pamiarsanya. Pilih kabitaeun remakona komo jara romlo. Saur bagus mah peureum carang cenah meungpeun carang. Aduh, kituna pemirsa, kitu we nya urang dilangkung heula nu ulin gatrik jeung ulin samyong mah. Peuting beuki karasa jempling. Angin peuting ngahaliwir, hawa beuki karasa nyecep tiris. Tapi teu kitu kayan di jero saungna Mang Kosim. Kayan teh kalahkah hareudang bayeungyang. Mang Kosim nangkarak bengkang bari sakujur badana juuh ku kesang. Napasna ngahegak nyenen kemis tulang-tulang dina sakujur badana karasana kawas anu dilolosan. Kacida leleusna karasana ku Mang Kosim teh. Tiap-tiap geus sosonoan sare sagebrug jeung pamajikan silumana eta. Pasti karasana masni asa pasiksa. Tur ge norok tok kawas nu rek coplok. Sedangkan Dewi Makarawati katampo leuwih seger buger. Kawas nu nyedot kakuatan awakna Mang Kosim. Harita ge geus make papakean kain sutra hejo ipisna deui. Hudang Sim, gancang make papakean, cek Dewi Makarawati mere parentah ka Mang Kosim. Bari jeung leuleus-leuleus ge Mang Kosim maksakeun nguniang hudang. Tuani teu baha manehna. Tuluy bae rap make papakeanana, sanggeus make baju jeung calana deui Mang Kosim sila hareupeun Dewi Makarawati. Ting ti mana jeung iraha asalna sarta nyokotna apal-apal Dewi Makarawati geus nyakelan hiji naug sagede naug soang warnana bodas tapi aya birintik totol kulau di tengahna.
ieu endog pecahkeun pepeuskeun di imahna jalma nu ngaranna Ukri eta mah rek dina panto hareupna atawa dina panto tukangna atawa dina jandela kamarna. Nu penting mah dina jajalanen anu sok kaliliwatan atawa katincak ku sukuna si Ukri eta. Ke oge si Ukri bakal dijemput ku maut. Kawas biasa isuk mateang di tempat hadiah pikeun anjeun Kosim. Kade ngalakukeunana ulah liwat ti wanci janari gede. Cek Dewi Makarawati bari ngasongkeun endog ka Mang Kosim. Eta endog gancang ditampanan ku Mang Kosim. Sumohon Kanjeng Dewi ku abdi bakal diestokeun pisan, hatur nuhun. Cek Mang Kosim tuluy cedok nyembah ka Dewi Makarawati. Kaula rek mulang heula Kosim. Pledug. Jirim Dewi Makarawati teh ngadadak rubah jadi haseup bodas. Haseup muih tuluy naik kala langit saung, tembus keluar ngaliwatan suhunan, tuluy ngiles ngaleungit teuing ka mana. Di kajauhan kadenge sora anjing babaung mani malawung. Paralak ngadadak hujan turun lumayan badag. Mang Kosim ngilikan kana arlojina. Geus boga arloji Mang Kosim teh disaprak jadi juragan Kosimah. Arlojina ge alus merekna Seiko. Wanci nanakeun harita geus pukul 1:30 peuting. Aing kudu gagancangan mupuskeun ieu endog di mana si Ukri. Sabab wanci geus rek nyedak ka janari leutik ieu teh. Bieu ceuk Kanjeng Dewi cenah ulah liwat di wanci janari gede. Harina meureun ulah liwat di jam 3. Tapi di luar hujan ya lumayan gede geuning. Paduli teuing. Cai ieu hujan mah. Kali disalin baju beres. Halus ke hujan sabab urang lembur moal aya nu kalaluar. Pasti tali brasare. Aman pikeun aing. Mang Kosim atuh gancang kaluar ti saungna sanggeus nulakan panto saung manehna gagancangan lumampah nuju ka imahna Mang Ukri bari jeung huhujanan. Nog diasupkeun kana jero bajuna. Mang Ukri ngagedig lempang sanajan awakna rancucut baseuh ku cihujan. Dina karepna cihujan anu turun. Hiji bayangan jalma nyalingker ka satukangeun dapuran tanggal cau. Leungeun kencana diangkat kana tarangna sangkan panonna bisa nempo ka jauhna teu kahalangan ku kerepna cihujan anu maseuhan kana beungeutna. Wes saha sana ditukangeun ni Mas Ukri teh sepi yeuh. Aman sigana mah. Gerentos eta jalma nu taya lian Mang Kosim. Anu harita geus aya teu jauh di satukangeun imahna Mang Ukri. Atuh Mang Kosim teh jujuringkangan ngadeukeutan ka tukangeun imahna Mang Ukri. Sanggeus deukeut kana panto tukang imahna Mang Ukri. Mang Kosim ngaluarkeun nog tina sajeroeun bajuna. Hampura kri kapaksa anjeun teh kudu disingkahkeun. Kusabab anjeun lain sobat kuring deui ayeuna mah, tapi barayana musuh anu kudu dimusnahkeun. Mang Kosim ngangkat nog tuluy dibantingkeun kana hanapeun panto imahna Mang Ukri. Pre, nog teh peupeus jerona henteu koneng atawa herang kawas nog biasana. Tapi na beureum kawas beureumna getih. Bareng jeung pupusna eta nog. Di cumantara gelap norelap disusul ku sorak ngaglegerna guludug. Hujan ngadadak rat bes raat saharita. Mang Kosim culang cileung ngarasa reuwas oge. Kureuna hujan anu dadak-dadakan. Kegancangan Mang Kosim teh ini tinggalkeun imahna Mang Ukri.
Telila sanggeusna Mang Kosim init Mang Ukri anu keur sare tibra dipangkengna ngadadak lilir. Mang Ukri kageingkeun ku sora anjing anu bebaung mani melawung teureun-eureun. Koleset Mang Ukri ngoleset turun tina ranjangna ret neuteup ka pamajikanana anu masih tibra sare. Sora kerekna oge kadenge mani nyegrek. Mang Ukri tuluy kaluar ti jero kamar. Gek diuk di patengahan. Cag atuh leungeunna kana bekong cinte. Cinte sesa keur peuting anu masih aya di tengah imah. Leguk-leguk cinte diinum anjing masih kadenge bebaung patembalan. Mang Ukri saura kali ngusap beungeutna. Ayeuna naon duh. Tara disasari anjing mani rame kitu. Aduh, ya hati asa tu genah kieu mani sasebelakan yeuh. Kila-kila naon atuh ieu teh? Bajeng aing teh ngimpi deui tadi teh. Ngimpi pali di walungan. Duh, bobo aya naon nya? Eta anjing beuki rame. Bobo aya bangsat itu. Aduh, aing kudu mariksa ieu mah sabab aing teh kieu-kieu ge boga kawajiban pangamanan minangka keamanan lembur. Jung atuh Mang Ukri nang tunggap kana bedaug anu nyantel dina bilik. Bedaug disoren Mang Ukri uyup ayap kana galar neangan senter. Dina kayan kitu, ceuli Mang Ukri hawar-hawar ngadenge sora ngahiamna kuda ti kajauhan. Ditutur ku sora ramena lumpat talapok suku kuda. Kuda teh sigana bae leuwih ti 5 na anu lumpat di jalan bari hihiem. Beuki lila sora talapok kuda beuki ngadeuketan ka imahna Mang Ukri. Sora rombongan kuda anu keur lalumpat arahna ngadeuketan ka dieu yeuh. Kuda saha nya? Dadi lembur sugih mukti mah eueuh anu ngingu kuda. Aya ge nu ngaringu kuda pikeun delman mah di lemburan Cabali asana. Tapi asa kulo-kulo teuing kuda nu lumpat teh. Duh, bobo aya rombongan rampok anu geus maling kuda kitu. Kuda sora kuda anu lalumpatan beuki deukeut. Malah mah beuki jelas sora ting hadiam kuda teh reg sora rombongan kuda teh ngadadak eureun pas pisan di hareupeun imahna Mang Ukri. Anjing kadenge babaung deui mani leuwih panjang melawungna. Keak-keak sora koreak disada ngelak di suhunan imah Mang Ukri. Blik 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 kadenge sora-sora lengkah anu berat tinggal blik ngulilingan imah. Kubrag di para kawas anu batu ragrag. Korosak. Kenteng imah kawas anu diawuran ku keusik. Mang Ukri anu sakitu wanterana wanian pangwanina di lembur sugih mukti mah da puguh matak diangkat jadi keamanan ge. Tetep bae harita mah bulu punukna cara rengkat ku sorangan. Aya naon ieu nya? Duh, aya jurig tumpak kuda kitu. Bulu punuk aing mani ngawid-wid kieu sanajan hate aing mah da teu sieun ieu teh. Keur kitu ngadadak kadenge sora panto hareup diketrokan sababaraha kali. Aya kana 3 kalina disusul ku sora jalma anu ngageroan ka Mang Ukri. Ukri, gancang keluar. Geus wancina ajeun pikeun milu. Eta sora teh agem hanaruan. Aduh, aya tamu kitu aya kieu. Tamu ieu mah paling ge ingsieunan aing meureun dah. Lamun lain
Tamu mah manya apaleun ka ngaran aing. Semah ieu mah. Teu asa-asa kalau raket Mang Ukri mugakeun panto tuluy kaluar ti jero imah. Barang aya di luar imah Mang Ukri ngagebeg reuwas. Sabab di pakarangan imahna teh katempo ngajajar kuda jarangkung badag. Bulu kuda dina punuk jeung sirahna mani pararanjang gitu oge buntutna. Ditumpakan kuda-kuda teh ku jalma-jalma nu jarangkung gede anu make saragam kawas prajurit hiji kerajaan. Kabeh nyarekal tumbak kajaba saurang jalma nu tumpak kuda panghareupna. Eta jalma mah nyoren pedang panjang anu sarangkana teh katampo herang koneng sigana mah tina kuningan sari. Beungeutna bosongot balaku bulu. Kode kumis jeung janggotna tepung berjeng kanal bau. Pangawakanana jangkung badag simar dada. Sepirna beberhilan. Eta jalma nunjuk ka Mang Ukri bari pok nyarita. Ayeuna anu ngaranna Ukri. Ya kuring Ukri, ieu teh aya naon ya? Walon Mang Ukri katampo bingung campur jeung sieun. Si Bonggawa anu mawa pedang teh teu malire kana pananyana Mang Ukri manehna kala kamarentah ka anak buahna. Bawa eta jalma gancang wanci geus tere beurang. Dua orang prajurit nu nyarekal tumbak gancang turun tina tonggong kudana sarta langsung bae nyampeurkeun ka Mang Ukri. Ke aya naon ieu teh? Raduas abdi mah ieu teh, abdi teh bade cana ka mana emangna? Mang Ukri mundur. Anjeun teu kudu loba tanya. Milu ayeuna keneh jeung kami, sentak salah seorang prajurit. Heula aya masalah naon heula tuh? Tapi ka kuring kudu milu jeung anjeun teh saha anjeun teh sarta aya kaperluan naon ieu teh nu sabenerna? Walon Mang Ukri bari leungeun katuhna ngaragamang kana perah badaugna. Age ngabenerna mah geus modar manusia geus paeh, sabab anjeun geus diwadalkeun. Kabeh ukur ngajemput lembutan anjeun ieu teh. Cek prajurit anu hijina, atuh Mang Ukri ngagebeg lain dikieuna. Hah? Kuring geus maot? Diwadalkeun? Diwadalkeun ku saha ieu teh? Mang Ukri molotot bari jeung kerung terangna. Ulah diajak cacarita garma dasa gancang cangkalak. Waktu urang disamporet. Si Ponggawa nu mawa pedang nyentak ka anak buahna anu kalakah ngaladenan ka Mang Ukri. Atuh nuduhan gancang maju rek newak awak Mang Ukri, tapi Mang Ukri gancang ngagajeng ka sisi bari langsung ngalugas badaugna. Sret. Nuduhan gancang maju deui ka Mang Ukri. Mang Ukri langsung ngadekeun badaugna kana tak-tak salah seorang prajurit nu maju. Hiu cekuk. Badaug nangal pisan ngancak kana tak-tak si prajurit ngan bae badaug teh ngampul. Karasana ku Mang Ukri kawas ngadek tumpukan karet anu liat kacida. Hiu plak celeng kalayang pluk. Badaug Mang Ukri mah celeng tuluy ragrag dina taneuh. Sabab pigelang leungeunna dibabuk ku tumbak si prajurit. Untung bae sakitu-kitu make seuseuketna. Sedengkeun prajurit anu hijina ngait suku Mang Ukri ku tumbakna atuh kolea blak Mang Ukri saharita nangkarak bengkang. Barang rek hudang dua seuseukeuh tumbak geus manco nodong dina hareupeun dada jeung beuheungna Mang Ukri. Nya antukna Mang Ukri teh ukur pasrah. Saurang prajurit deui turun tina kudana tuluy ngaborogod Mang Ukri ku tambang. Mang Ukri anu geus diborogod teu walakaya ditumpakeun kana salah sahiji kuda. Sageus kitu mah pasukan kuda teh ini tinggalkeun imah Mang Ukri. Sorana ngaguruh kawas anu tumpak angin, anjing kadenge babaung deui mani melewung.
Seor gelebug, angin ngegelebug nyeor manit tarik ngiringkeun initna pasukan kuda siluman anu mawa Mang Ukri. Dina kayan kitu, hiji bayangan ngolebat datang. Kolebat jeleg. Apal-apal seorang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum datang ka hareupeun imah Mang Ukri. Eta awewe leungeun kencan ngelek boboko sedangkeun leungeun katuhna nyekla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Culang cileung sakedeung tapi teu manggihan sasaha. Alah, aing teh telat meureunnya datangna sabieu teh meuni rame di belah dieu teh. Loba jalma malah tarumpak kuda. Hanas aing rek nawaran awug gegancangan lumpat ke meuni nandingan kilat ka belah dieu. Geuningan nyamos geus ararinit ye. Hehe deh. Pamirsa entos atuh ah. Da waktos nage kabujang se pening ge ieu jajan awug ieu nu amis raos kadeueut matak dedeyeun teh nya. Tah ieu awugna sareng ieu kukurauna anu gurih raos geura nikmat matak wareg deui matak jag-jag. Sok mangga pakaulan kan timnas urang teh teu kabobolan tiasa imbang jibol-jibol ge nya. Ini deh. Pohara pamirsa. Kuno rojolna bisa ruwiti itu urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu pamirsa sadayana di mana wae ayana. Lalampahan Mang Kosim sareng Mang Ukri nya dina lalakon Nau Guadal bagian atau napi episode ke-13 cagurang teuneun dihaneuleum sieum gesan sampereun. Urang tuna dihanjuang siang gesan alaeun. Sakitu ulah nu kapihatur pamirsa satecan aki amit mungkur sakedap ngabsen kangge Mancomania nu tos hadir. Hatur nuhun oge pidoana nya kamari mah akina teh kumatnya ieu mahna ieu teu kaop salah mam tanapi telat mam pamirsa. Sok murilit nyeri sareng peurih jeung pokona mah penyawat mah nonyok kenangan ge eungap pamirsa boro-boro ngadongengnya cengkat ge karaos. Ku kituna alhamdulillah dirojong pidua Mancomania sadayana para wargi dongeng Sunda rada sakinten tiasa ngadongeng deui akina ge nya. Aya sawe nu kamari haradir teh nya aya Kang Agus Sopian saurna ti Ciwidey nya Bandung Sampurasun. Nah rampes Teteh Nuraini Silvina Dewi antur nuhun ieu ecengna bareureum ti Denpasar Bali. Kang Jaya Sumpena di Jakarta Timur anu teu kenat-kenat ngadoakeun aki amin atur nuhun pisan pidoana Kang. Aya Ri Apriyatna atur nuhun hadirna ti Kang Ade Sukarna oge nya ti Cicadas Bandung. Aya Jaka Sinangling oge manah ti Palihan Sumedang. Di Bandung oge ieu user sabaraha-sabaraha nya daya namian. Kang Nurdin Salim oge salam ti urang Garut Pakirulan saurna. Anu nuju ngumara di Karawang. Timnas mantap ki sumuhun lah insyaallah lolos Piala Dunia mugi-muginya dirojong ku doa urang sadaya. Aya teh Nina Marlina di Cileunyi teh oge Kang Omen Cileungsina, Kang Asep Suherman di Bekasi. Amin atur nuhun pidoana. Kitu oge Kang Hen ti Cibiru MS13, Kang Agus Somandri ti Palihan Garut. Telina Imut ti Bandungna, teh Intan Ramadhani ti Garutna, Teteh Tami melihat ti Ciamisna. Jawara Ngopdud ya Jawara Kopi Sakti ti Palihan Tasik, Kang Setia Budi teh. Aya Suhyatim oge Teh Yulina Belia Mancomania Tasikmalaya. Kang Prabu Arjuna Mancomania ti Banjarnya. Teteh Nji ti Pandeglang Manalawangi oge Kang Amin Aminuddin Mancomania ti Garutna. Teh Dewi oge nya. Teh Dewi Aprianti ti Bandung Mekah. Oge Kang Rik
Mar Firmansyah nya. Hatur nuhun user sekian Tehnina Marlina Kang Wawan Setiawan ya, Cihanjuang Cimahi Uni Emirat Arab. Hatur nuhun Kang Dede Sulaiman oge hatur nuhun. Amin hatur nuhun pidoana nya. Salam bakto sauna kasadayana Teh Suliani hatur nuhun di Cianjur. Kang Deni Rosyani di Subangna oge Teteh Anita Parea Jawara Jojodog Biru nya hatur nuhun. Pamirsa sadayana sakitu heula panginten nu kapiatur akin amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.